Sampurasun, wilujeng enjing. Nepangkeun wasta abdi Angel Apoli Claretta, kelas genep B nomor absen 4. Dina waktos ieu, abdi bade nyaritakeun biografi salah sahiji tokoh seniman asal Jawa Barat nyaeta Ujo Ngalagena. Ujo Ngalagena atawa langkung dikenal Mang Ujo nyaeta seniman angklung asal Jawa Barat anu ngadeukeun saung angklung Ujo. Lahir di Cikidang Cikawari Lembang kaping 5 Maret 1828. Pupusna kaping 3 Mei tahun 2001 di Bandung dina yuswa 72 tahun. Anjeunna putra kagenep tina 10 dulur kandungna. Ibu sareng ramana nyaeta Wiranta sareng Imi. Ti alit anjeunna tos akrab sareng angklung laras pelok sareng salendro. Salian diajar angklung, anjeunna oge diajar pencak silat, gamelan nu diajar ti Raden Mahcar Angga Kusuma Dinata, sareng tembang daerah nu diajar ti Mang Koko. Saung angklung Ujo ayana di Jalan Padasuka nomor 118 Pasir Layung, Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Ayana saung angklung Ujo nyaeta sarana kanggo nyurahkeun jiwa seni angklung sakaligus sarana kanggo bimbingan jiwa wirausahana dina ngajual pintonan sareng alat-alat tina awi. Tamu ti luar negeri sareng lokal seueur anu sarumping unggal dinten kanggo ninggal pintonan kasenian Sunda anu tos kakoncara. Dimulai wayang, jaipongan, sareng angklung nu ngajieun tamu teu kapok kanggo dongkap deui ka saung angklung Ujo. Saatos Mang Ujo ngantunkeun, saung angklung Ujo mulai diteraskeun ku putra-putrana. Teu aya nu robih, saung angklung Ujo tetep rame ku tamu turis lokal sareng luar negeri ku pintonan kasenian tradisional sareng budaya di Jawa Barat. Urang teh kedah ngahaturkeun nuhun ka Mang Ujo kusabab jasa-jasa anjeunna anu tos kenalkeun angklung nepikeun kakoncara ka sakabeh masyarakat Indonesia tur mancanagara. Sakitu heula biografi Mang Ujo. Mugia video ieu aya mangpaatna kanggo urang sarerea. Hatur nuhun. Harta benda pusaka muka